dongengkeun euy eta teh. Makam sok punah pinah di dieu teh. Heeh, kumaha teh? Saha nu mimiti manggihanana teh? Cenah eta ge beja di batu yang pedah aya nu ngomong mangkokna oge Mang Dede. Mun keur kawenehan aya. Aya teh aya naonna? Aya makamna gitu. Oh. Basa ieu teh non tetengar teh aya. Mun keur kawenehan kapanggih mah ngalamun keur biasa-biasa ngomong haja-haja keteangan mah eueuh biasa we. Saha teh? Duka. Makam saha maksudna? Makam saha nama. Eyang nanahaon gitu boa. Heeh. Eta ge kerek beja hungkul dan jangan pernah hari manggihan. Terus lamun kawenehan teh tapi anger di dinya lebahna mah. Anger di dinya. Lebahna mah. Heeh. Terus mun isukna ku urang ditayang lebah dinya. Eueuh. Jadi henteu setiap misalkan teh enak ka saurang nemongan aya da isukna teh kilometer teh teang deui. Tah cek cenah nu geus kungsi ningali teh di lebah mana teh di belah dieu teh? Puncak. Na puncakna. Pisan. Anu hieumna. Urang nepi ka dinya. Basa jeung si Uwa. Beda jeung makam Sri Manganti pernah Sri Manganti mah aya we gitu. Sok minang dijarahan batur oge. Di mana eta makam Sri Manganti teh? Luhureun Curug Cinyawa. Oh di handap. Eta mah aya nu miara wae. Aya kuncen gitu. Heeh, pantak aya nu jarah hayna. Sareng itu wae. Oke. Terus ngawurkeun kembang anyar keneh oge. Anu di dieu mah di pasir tumpang mah teu puguh saha eyang naon teh gitu. Oh geus atuh. Cag heula heueuh.